Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa ahsin hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qail rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah ikhwan thariqah qadariyah Sabandia, anu mana urang parantos di papasihan ujangannya keresana Ustaz Toto tara kasumpuri anu mana mantenang ngajelaskeun bahwasana dina thariqah eta adalah sebuah jalan. Urang apal thariqah jalan teh berarti urang miharep kana sebuah tujuan. Urang ayeuna naik kana perahu, naik kana bus, naik kana sagala rupa, teu apal ayeuna ka anu nyupiranana, tapi naha urang bisa ngarasakeun. Naon sababna? Sabab urang percaya eta perahu, eta kapal, eta mobil, eta bus aya anu nyupi, aya anu nyupirana. Naha atuh urang bet kudu ringrang dina kahirupan urang, dina sagala rupana, dina katorikohanana urang bet ringrang. Selila cenah dina torikoh taat, tapi naha eueuh perubahan. Selila ayeuna ngaji tapi naha eueuh perubahan. Geus lila ayeuna ririungan tapi naha eueuh perubahan. Cing cirina eta teh Gusti Allah miharep ka urang tuluy balik. Tuluy balik deui, tuluy balik deui. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kukituna keresaha cenah ieu aya cirina Kanjeng Rasul teh. Contoh anu baik pikeun jalma anu menuju ka Gusti Allah. Lamun urang yakin thariqah urang menuju ka Gusti Allah, lamun urang yakin salat urang menuju ka Gusti Allah, moal aya kamangmangan deui. Sabab urang percaya ka Pangeran, urang percaya ka Kanjeng Rasul. Urang percaya ka anu jadi ayeuna wasilah urang apal kana ieu thariqah. Warasatul anbiya, warisan-warisan para nabi nyaeta salah sawiosna guru urang Syekh Ahmad Syaihul Wafat Tahjul Ma'arif. Nu matak lamun keneh aya nu mangma, inget tujuan urang naon? Tujuan urang Allah. Geus apal ayeuna tujuan urang teh menuju ka Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah atuh masih keneh eta kapengku segala rupana dina masalah dunia masih keneh pada lalieu. Ke bisa ayeuna manakiban syukur, teu bisa manakiban geus geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Keun aya waktuna kembali lima kana yarjullaha terus wal yaumil akhir. Urang inget bahwa risana dina sabarana ieu dunya. Urang nyisihkeun waktu di ieu dunya pikeun manakiban sabab urang bakal aya poe akhir. Teu salilana urang hirup di dunya matak syukuraneun ayeuna bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya, ikhwan sareng ikhwat thariqah qadariyah samin anu tiasa sumping di tempat-tempatan. Naon margina? Margi ieu teh salah satu anugerah, salah satu bahwa ciri orang teh yarju
yarjullah menuju ka Gusti Allah. Jeung salah sawiasna urang percaya kana poe naon sababna di hirup di dunia ieu teu salila bakal aya yaumul hisab dihitung pegawaian urang sagala rupana itu ieuna matak aya surga aya neraka aya alus aya goreng ukituna sok matak ayeuna sok sanajan urang anya ayeuna anu lebet ka torika sapertokeun abdi lebet kana ieu torikoh teh teu ayeuna gaduh kesempatan pikeun patepang langsung sareng Syekh Ahmad Soebul Fatahjulah tapi pikeun kaimanan teu ngudag ayeuna panca indra matak ayeuna aya bahasa alim aya bahasa arif ai alim mah jiga ulama jiga sagala rupana ahli di bidang anu ahli di bidang anu eta butuh ayeuna cek paribasana usaha butuh observasi langsung tapi beda jeung arif matak bahasana arif billah naon maksud arif billah teh sok sanaos teu ninggal aya Kanjeng Rasul tapi keimanan aya dina hatena tapi kecintaan aya dina hatena sok sanaos ayeuna teu ngalaman ayeuna papendak sareng Syekh Ahmad Soebul Fatahjulah Arifin tapi hatena aya rasa cinta jeung mengkuh kana ieu jalannya eta thariqah qadariyah wa sabandi. Matak lamun urang percaya bahwasana urang terek menuju ka Allah urang teh jeung sagala rupana jeung pikiranana ngorbankeun ayeuna tanaga ngorbankeun waktu jeung sagala rupana naon sababna sabab urang yakin bahwasana urang terek menuju ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku jalan naonnya ieu thariqah teh thariqah qadariyah wa sabandi ieu jalan urang ieu jalan anu dipilih ku urang ku salatna ku zikirna jeung sagala rupana wa dzakarallaha katsir jeung jalma-jalma anu darikir ka Gusti Allah tuh urang mah geus kabeh kapapai lamun urang rebet kana thariqah eta geus kabeh kapapai dina masalah ayeuna riyadhahna latihan urang kumaha carana jeung sagala rupana thariqah teh jalan teh aya usahana aya lempangna aya ongkosna dina maisah urang kudu aya nu dikorbankeun dina sagala rupana kudu aya nu dikorbankeun naon sababna sabab urang aya bahasa hidmah ku cara ayeuna ngayakeun manakibah jeung itu ieuna moal aya engke teh lila kalilaan moal aya rasa ngorbankeun sabab naon geus timbul rasa cinta jeung aya na kahidmahan urang sagala rupana oge pasti bakal diusahakeun dina itu ieuna oge gitu. Mata lamun mah urang geus apal urang teh menuju ka Gusti Allah urang bakal yakin kana sagala rupana sapertoskeun kana ayeuna amanat sapertoskeun kana ayeuna tanbih-tanbihna kudu mika cinta ka jalma anu mika ngewa ka eta sapertoskeun kisah Kanjeng Nabi sareng jalma Yahudi anu buta anu mana eta sok mengutuk wae ka Kanjeng Nabi sok ngaledek wae ka Kanjeng Nabi sok ngahina wae ka Kanjeng Nabi dina nalika gering eta si Yahudi Kanjeng Nabi anu pangheulana ngalongot Kanjeng Nabi anu ngahuapan ka eta Yahudi anu buta teh dina sabarana gering cager we eta si Yahudi terus Yahudi nanyakeun saha anu sok ngahuapan kuring saha anu pertama ngalongot kuring diwartoskeun nya eta Muhammad teh anu sok kusilaing dilene dina anjeunna ngarasa bahwasanna salah kelakuan kitu dirinya anjeunna asup Islam tanu matak dirinya uswatun hasanah teh contoh anu baik tos aya dina tanbih urang kudu mika cinta ka jalma anu geuleuh ka urang siga anu enteng padahal mah sulit naon margi kebiasaan urang sok resep ka nu mere duit ka urang sok bikaresep ka jalma anu resep ka urang tapi beda jeung waliullah mah teu aya batasan cinta teu aya batasan duit jeung sagala rupana naon sababna yarjullaha manehna keur menuju ka Gusti Allah manehna keur menuju ka Allah kumaha carana wa dzakarallaha katsir dikir lobakeun dikir jaharna
Keun mudag kana kebiasaan urang. Sabab lamun ke dibiasakeun bakal jadi akhlak. Akhlak urang bakal jadi ayeuna kebiasaan urang bakal jadi akhlak urang bakal jadi tingkah laku urang. Lamun urang sering maca la ilaha illallah, bari urang apal kana maknana moal kagoda ku duit. Moal kagoda ku dunia. Naon sababna? Dunia bakal ditinggalkeun. Nu ku urang dituju lain mobil, lain motor. Lamun dina pikiran urang keur diuk, urang keur wirid masih kene kepikiran motor setoran. Mobil can kabeuli, imah can beres, jeung sagala rupa yakin bahwasana urang masih keneh kotor. Cobi we ayeuna lupa urang teh cara dongkap ka Suraya, urang pasti bakal ngarasaina. Naon margina? Urang aya di tempat anu suci. Urang aya di tempat di makomna ulama, di makomna ayeuna guru mursyid urang bakal ngarasaina. Naon sababna? Hatepong kotorna urang. Tapi lamun urang sering ngariung jeung nu kotor hatena, asa urang we nu panghadena teh Pak. Itu urang misalkan boga motor beat ngariung jeung bukan nu boga motor legenda, asa pangalusna. Datang we anu boga mobil pan ngarasahina urang teh. Nu matak ayeuna kumaha carana ngudag-ngudagan kacintaan urang? Kumaha cara ayeuna nyadarkeun ka diri urang sok dongkap ka jalma anu bersih hatena. Eta sa guru mursyid anu sok sanos ayeuna abdi ngacoblak di dieu itu ya. Da abdi ngaraoskeun diri abdi mah kotor. Kan abdi percaya abdi di dieu ngan sekedar wawakil. Abdi sekedar penerus lidah. Abdi ngan sekedar jalma anu maparkeun. Anapun kasadaran moal timbul ti abdi. Tapi kasadaran timbul nanti Allah Subhanahu wa taala. Yang meureun salah sawiosna tina wasilah guru mursyid anu agung nyaeta Syekh Ahmad Syahid Tajul Arif. Rek sakumaha urang ngepel imah lamun kaayaan awak urang kotor keneh, imah eta tibatan bersih tuluy we kotor. Mundur urang teh suku urang teh kotor terus moal bisa. Ya kudu kumaha? Kudu ngabersihkeun heula diri urang. Lamun diri urang kotor kumaha? Kudu apal ka jalma anu geus bersih. Matak ieu sebuah anugerah. Urang biasa angkat ka surya lain. Urang biasa ditalkin ku wakil talkin. Sok sanes ku wakil talkin eta anu dipercaya, anu dipasihan mandat ku guru agung. Nu mana guru agung tos terang mana anu bersih, mana anu kotor. Jeung sagala rupana oge. Nu matak ayeuna urang mah tinggal ngamalkeun yarjullaha kumaha sok we lah masih kena aya 48 tali jeung dunia jeung itu ieu teu jadi masalah. Nu penting naon? Urang ngabiasakeun heula dzikir. Naon margina? Margi urang dzikir, urang salat eta geus nangdakeun bahwasana urang teh hambana Gusti Allah. Hambana pangeran urang nyaeta Gusti Allah. Urang mah cenah tad ongko dzikir, ongko salat tapi anger we kahirupan teh alus keneh kitu ge geus alus. Maneh masih keneh aya ciri bahwa sia teh ayeuna bahwa maneh teh hambana pangeran. Kumaha lamun dirinya teh dibere rezeki salat? Kumaha lamun dirinya dicabut ayeuna kanikmatan dzikir? Ya da geus kitu. Sok we leukeunan. Sok sanaos ayeuna masih keneh aya 48 tali jeung dunia, tapi urang masih keneh diberi kesempatan dzikir, masih keneh diberi kesempatan manakib, masih keneh diberi kesempatan ayeuna salat jeung sagala rupina. Sok we eta ge syukuran. Masih keneh aya tanda bahwasana urang teh hambana Gusti Allah. Lamun geus kedaek salat, lamun geus kedaek dzikir, tah eta nu kudu urang kudu ngeluh teh. Cing ciriding urang masih keneh ayeuna didaekeun udang, didaekeun dzikir, didaekeun salat, eta teh Allah ngagero ka urang. Panon urang geus dibutakeun, panon urang geus teu ningali loba jelema anu teu daek salat. Loba jelema anu teu daek di dzikir. Nah urang kudu ngutuk ka jelema kitu? Henteu. Geus dicontohan dina salat. Salat nyaeta teu aya salat pikeun jalma anu teu maca Fatihah.
Dina Fatihah ayat pertama naon Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata kutukan pikeun jalma Islam, pikeun umat muslimah silih ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim, saling mengasihi, saling menyayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, terus syukuran naon anu geus bisa ku urang dipake, naon geus bisa ku urang dilakukeun, eta teh syukuraneun. Urang bisa dikirna sakitu, urang masih kena aya patulah patalijeng itu, tapi urang masih kena bisa dikir, urang masih aya patulah patalijeng itu, urang masih bikin salat, syukuran. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, jeung intina dina Fatihah nya eta ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tuduhkeun ka urang sadaya. Eta teh doa urang pikeun umat Islam anu tara salat, kadoakeun ku urang. Pikeun ayeuna umat Islam can bisa zakat, kadoakeun ku urang. Naon sababna? Di dinya bahasana urang sararea. Urang sararea di dinya teh naon? Umat Islam. Urang teu nyadar urang salat teh ngadoakeun pikeun diri urang jeung pikeun umat Islam. Kudu ditelaah deui. Jadi ulah aya gereuhan, ulah aya geuleuh, nah si eta mah nya jelema teh tara salat acan sudi aing manggihanana oge. Berarti ka mana atuh Fatihah dina salat teh? Ka mana atuh dikirna teh la ilaha illallah? Manehna teh salat oge eta teh kitu pan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang bisa salat lain gara-gara urang. Urang bisa zakat lain gara-gara urang. Urang bisa zikir lain gara-gara urang. Tapi orang bisa gitu, bisa kieu teh iwati ku kersana Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Angin ti Gusti Allah. Mata lamun urang sadar dina salat, urang keur ngadoakeun ka dulur urang sok mabok, meh sadar ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pan ditungtungan ku amin. Tah amin dirinya teh ngaminan doa urang ka umat-umat Islam. Pikeun sarana, pikeun minang hidayah. Ayeuna teu ngajamin ku indit ke masjid menang hidayah. Teu ngajamin ku ngaji menang hidayah. Sabab hidayah perkara anu disumputkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contohna jalma aya nu rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi, nuturkeun Kanjeng Nabi, niatna ngabunuh ka Kanjeng Nabi. Gebros deui rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi, gebros di didinya manehna sadar ku sabab manehna rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi. Piti manaeun atuh sok. Lamun dihitung-hitung mah piti manaeun bakal aya hidayah dengan niat ngabunuh ka Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah mah teh hese nyimpen hidayah teh dina naon wae. Urang mikir cenah mikiran itu wae, mikiran ieu wae, buat teuing pikiran eta teh disumputkeun aya rasa hidayah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ulah mah putus asa ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang geus boga guru anu nuduhkeun ka urang sok tuturkeun. Nyara urang percaya ka supir angkot, nyara urang percaya ka supir bus, nyara urang ka supir pesawat. Urang teu apal ka manehna, tapi urang percaya. Naon sababna urang aya rasa kepercayaan. Gitu. Komodo ieu urang geus apal guru aku, geus apal hatena bersih, geus apal guru mursyid, sok tinggal amalkeun, sok tinggal tuturkeun dina jalan yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsiran. Sok pikirna amalkeun amaliyahna, ilmuna sok amalkeun, abdi ngan sekedar ayeuna nyampaikeun naon anu mana jadi ayeuna amanati marantena anu mana janten mandati guru-guru abdi sararea. Abdi ngan sekedar nyampaikeun eta obrolan simkuring teu ka aranjeun unggul tapi ka simkuring oge. Margina naon? Margi urang salagina di dunya nyaeta aya dina kaayaan mencari ilmu. Sagala rupana abdi masih keneh belajar, abdi masih keneh macul, abdi masih keneh mikreh dina ieu jalan. Ayo urang silih lojong, silih ajak, jeung silih elingan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sakitu bae ti simkuring hapunten tina sabaraha kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.